Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka teu sangka budak ngora teh lain hampas-hampaseun. Teu anta parah deui, duanana ting hariuk ngirimkeun panarajangna mangrupa buledan peureup anu teu bisa dianggap remeh. Lantaran lamun keuna kana cukang irung mah piraku teu matak bujerat bajret ngaluarkeun kecap asin. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Tapi karena kakaraku sakitu mah manehna teu gugup. Barang nyampeukna ieu dua panarajang, sakilat manehna luncat dina gerakan jeler kasaatan. Dampar suku nu katuhu najong leungeun si Busro, sedang leungeun kencana ngapabuk pigelang leungeun si Konon. Clek nincak taneuh. Rikat Malik bari neruskeun panarajangna dina gerakan nugar lemah ngahanca kekemprong si Konon. Anu masih keneh kekerepengan leungeunna. Sedeng Dampar Sukarna ngahayat nejeh gigireun si Busro. Anu oge masih keneh nyekel pigelang leungeun katuhuna. Nu antukna ieu dua bocokok teh kapaksa kudu daek narima kana nasibna. Si Konon meceleng bari pepeyekehan. Ambekanana ngadadak nyelek eungap sarta seueul karasana. Si Busro mah ngagablag nang karak bengkang bari muringis. Lantaran iga karasa asa potong. Kiohing nu harita geus udang deui. Red mireungeuh nu jadi lawan keur nonggong tas ngaragrageun dua baturna. Sakilat manehna ngabongohan ngarontok tonggong. Tapi karena leuwih ti heula geus ngarti kana gerakan nu jadi musuhna. Bareng jeung nyampeukna awak Ki Obing tanpa malikeun badan karena nunjalkeun sukuna ka tukang. Beneran ngageduk kana hulu angen Ki Obing. Geus kitu rikat karena Malik. Ari breh teh beungeut musuhna keur muringis bari ngajurung kunung. Teu miceun tempo abek we carehamna ditimpah geduk deui egana disodok. Atuh Ki Obing teh katurug katutuh man geblak deui nang karak bengkang. Terus ngusek tusik Malik kawasna bae kapaehan. Tapi rupana karena teh tacan waktuna kudu nyeunghap. Si Busro jeung si Konon geus tingkuniang deui harudang. Mireungeuh Ki Obing bener-bener teu kuateun ngalawan kanu jadi musuhna. Kalawan teu panjang deui mikir. Bari ngorejat hudang teh duanana surut-surut meresat bedogna. Pamikirna, ieu budak ngora teh memang hiji lawan nu kacida beratna. Sasat dihurup ku tiluan teh teu regrog-regrog. Kalah maranehanana nu ngarasa ripuh. Sababaraha kali ngajoprak di pekalangan. Teu mangga pulia.
ngayonan wawasen anu memang lain bantrak-bantrakeun. Kolebat dua bedog datangna bareng tapi beda-beda nu ditujuna. Mun si Busro rek meulah sirah, sedangkan si konon mah maksudna rek ngahakan cangkeng. Tapi karena nu memang nak tegugup, sakilat manehna ngolebat ka kenca, bari ngababuk pigelang leungeun si Busro, jorewat. Terus kasih si nyamber ruyung kawungna. Balik deui ka musuh-musuhna. Kasampak teh si Busro ngaheungeu lantaran bedogna macelang basa tadi dipeupuh pigelangna. Sedangkan bedog si konon nanceb kana taneuh lantaran musuhna ngadadak leungit tina sasaran. Sabetan bedog manehanana teh geus teu bisa ditahan deui, terus nyuruntul ngahanca tempat kosong. Si konon nu tadi ngagentak narik deui bedogna, sakilat bedogna geus ngubeng rek nyamber beuheung karena rigat ngagilek terang. Bedog awor jeung ruyung kawung, yuk cedak. Perep kencakarna dina jurus cikalong ngahanca gadona si konon. Tapi nu jadi lawan sakali ieu mah rada kuat. Manehna ukur ngadanghengak, klebat deui bedogna nyerepet, tetep masih rek megatkeun beuheung. Lep karena nyumputkeun sirahna. Yuk belentrang. Ruyung karungna ngahanca binjurang lawan. Si konon ngagero bari ngajret beda we ti kuda ngadat. Karena teu mieun kasempetan, yang luncat ngababukeun ruyung kawungna kana pepeuteuyanana. Dibarengan ku ngahiukna peureup kenca ngahanca gado. Teu mieun tempo deui, geblag we. Si konon nangkarak bengkang. Ieu mah rupa-rupana parna oge. Manehna teh terus we ngusak kapaehan. Sabot kitu, yuk. Tukangan karena aya nu nyamber karena rikat malik. Breh seseukeut bedog si Busro geus nyampeuk, merengkal. Karena kagigireun lawan, bari ngababukeun ruyungna kana bedog. Trang. Lebat, ruyung malik deui nyerepet teu katiten. Jebrod. Keuna kana careham lawan. Lantukna si Busro oge nasibna teu beda we ti si konon pada ngajoprak dina taneuh teu empes-empes. Ki Obing nu pangheulana kapaehan harita kakara nguniang hudang. Rut ret ka babaturanana ngajoprak. Ret deui ka musuhna nyekel ruyung. Teu talangke serat we manehna oge mesat bedogna. Teu loba catur iuk we disabetkeun nyerepet negel sarupa rek meulah sirah. Kolebat karena kagigir bari ngahiukeun ruyungna rek nakis bedog. Tapi Ki Obing nu memang geus lihai ngagurakeun bedogna. Sakilat manehna geus hasil ngarobah gerakan bedogna, ngulawit ka handap teu kahakan ku ruyung kawung. Malah ayeuna gerakanana jadi nyolocos rek nobros dada nu jadi lawan. Karena kapaksa we ngajol. Bari satekah pola ngababukeun ruyungna pikeun nakis bedog nu nyolontong. Trang. Bedog Ki Obing ngoleweng, jerat karena kagigir ngahantem ke kemplong lawan ku dampal sukuna. Tapi Ki Obing nu memang ayeuna mah kacida apikna dina nitenan gerakan nu jadi lawan. Manehna ngagentak luncat ka tukang, nyangigirkeun awakna, bari nyabetkeun bedogna kana babajeg musuh. Karena kapaksa atuh narik deui sukuna, saterusna ngaborengka kagigir, notogeun ruyungna kana taneuh. Celeng. Manehna luncat ka luhur, kalawan manis pisan. Bari kaayaan badana masih keneh ngalayang di luhur. Ruyungna sakali ngolebat ge nyamber bedog Ki Obing, sedang dampal sukuna ngacecek sirah menjadi lawan. Ki Obing nu bener-bener ngarasa yen dirina keur diancam bahaya. Satekah pola manehna ngagerakeun bedogna ngulawit ka luhur, rek dipake nojos nu jadi musuh sarta ngagilekeun sirahna. Tapi gerakan karena memang kacida kesitna oge anu dilakukeun kalawan nu teu disangka-sangka. Nu akhirna daek teu daek Ki Obing kudu daek narima kana nasibna. Bedogna macelang sarta awakna ngarempeyek lantaran sirahna teu kuat nahan dampal suku nu jadi musuhna nu beratna aya kana ratusan kati. Cile karena nincak di taneuh ret kalawan lawan nu tiluanana tinggal loler dina taneuh. Bari saurang oge taya tandana rek ngalawan deui. Geus kitu mah
Keloyong karena nyamperkeun tukang cendol anu ti tadi gawena dengan molohok we nempokeun bari pupuringisan sieun kabarerangan gepwe kana bangku dibalikeun. Dek diuk deui pesen cendol anu ngadua kalian. Da tadi mah lapur teu kapuluk saeutik-eutik acan. Pogoh kabeh manjur kana beungeut jeung kana bajuna. Geus cukup ngabasihan ti corona, cereng dibayar 2 lumureun. Kalawan teu nolih ka jalma-jalma nu narempokeun. Puguh ti barang prung padungdung oge jalma-jalma teh geus riab ngadegdeug. Karena terus we ngabeng beos ti dinya, maksudna mah rek terus balik ka lemurna. Bari hatena mah ngarasa gegetun oge. Teu puguh. Hayo make riributan jeung jalma-jalma anyar pinanggih. Manehna hayang buru-buru datang ka imahna. Ras kana caritaan akina. Yen bener kudu boga pangabisa pikeun ngabela diri. Cacakan mun manehna polos kosong mah. Kumaha pibalukareunana tadi. Teu pupuguh ngadon meunang panghina ti jalma-jalma saliwat. Kakara panggih ge harita dumeh manehna rek meuli cendol lantaran ngarasa hanaang ka bina-bina. Pikeun manehna mah ieu teh mangrupa hiji palajaran oge. Tetela ngajalankeun hirup kumelendang di alam dunya teh henteu gampang, sagampang ceuk sakumaha sangkaanana. Anu ku waktu tadi mah manehna oge boga pamadegan. Yen lamun hayang salamet teu pinanggih jeung pancabaya, tayalian salilana kudu ngabogaan kalakuan anu lempeng bener. Bisa ngadalian tekad ucap jeung lampah supaya ulah mengpar tina bebeneran. Tapi buktina ayeuna cek rarasaan dirina mah manehna teh tadi teu pisan-pisan ngalakukeun kasalahan. Asa kurang kumaha ngajaga diri. Malah sanggeusna liang irung manehna nyesel ku bubur cendol. Sasat ku pagawe deungeun. Saeutik oge manehna teu boga maksud pikeun males. Tapi buktina keukeuh we riributan mah teu bisa dicegah deui. Lantaran eta jalma anu tiluan teh memang ngahaja nimbulkeun gara-gara riributan. Ari manehna terus cicing teh kaguang ngalawan sanajan menang panghina. Asana teh bet kacida-cida teuing. Lain ge lalaki. Sabar ge aya watesna. Sireum oge ditincak-tincak teuing mah geus tangtu bakal ngegel. Komo deui manusa sacara nu ngabogaan rasa jeung parasaan kahormatan dirina. Kuparna-parnana nganteur galecokna hate bari jongjon noyod. Saeutik oge kumanehna teu kabireungeuh yen ti tukangeunana aya nu nuturkeun bari sasalingkeran. Nu tayalian eta teh Ki Obing jeung baturna. Malah ayeuna mah tambah duaan. Ngarasa penasaran nepi ka ngarandapan ragrag sarta ku budak bau jaringau keneh. Ari karna mah memang hatena polos. Saeutik oge teu nyangka yen kajadian tadi teh bakal aya buntutna nu kapapanjangan. Malah nya di dieu pisan mimitina nu ngalantarankeun manehna ngajalankeun bulat-belitna kahirupan. Anu teu saeutik ngadatangkeunana bahaya pikeun dirina. Tapi oge teu saeutik ngajadikeun panggemleng kana jiwana. Jasmanina katut rohanina. Sasat digodog dina kancah kahirupan nu pinuh ku tipu daya. Tempo-tempo katempona poek meredong, tapi ari disorang mah caang burahay. Tempo-tempo ngabaranyai pikabitaeun. Ari diicip-icip mah pait molelel, teu beda we ti Batara Wali. Lir upama jirimna buah kalayar, di luarna amucuy, ari dikorehkeun di jerona, ampun, matak weureu. Gidig batur Ki Obing anu saurang miheulaan batur-baturna. Maksudna rek nyusud karna nu keur jongjon we ngalenghoy. Dina sungutna malagrang rokok daun kawung nu tacan diseuneuan. Nyusulna ka karna oge. Nyaeta api-api rek menta seuneu. Batur-baturan nu sejen mah tetep we mandeurikeun maneh bari sasalingkeran nyumputkeun jirimna bisi katempoeun ku nu keur dikuntit.
Punten baraya. Bade nyuhunkeun seuneu. Bokna satengah ngahalangan jajalaneun. Manehna ngoreleng ka hareupeun Karna. Leungeunna nyolongkrong teu beda we ti nu keur kuda-kuda. Maksudna mah siga nu rek namparan bensin atawa paneker. Mun engke disodorkeun ku Karna. Karna ngareret. Sidik. Manehna mireungeuh rokok daun kawung nu tacan keneh diseuneuan. Dijepit ku dua bibir kandel kedeplik. Luhureun bibirna ngajedig kumis baplang sangadulang. Ret kana beungeutna beregud. Matana bolotot. Kodegna ngajepat ka handap nambah-nambah seremna keuretan beungeut nu memang pikagilaeun. Teu ngalobakeun deui omong, bari ngepit ruyungna kana kelekna beulah kenca. Leungeunna ngodok saku rek ngaluarkeun bensinna. Tapi kalauan teu disangka-sangka pisan, leungeun si kumis anu tadi nyolongkrong teh sakilat geus robah ngawangun hiji peureup nu saterusna jedag kana dadana. Disusul deh ku timpugan leungeun kenca ngahakan gado. Ditimpah deh ku dampal suku ngaheat ngajedak beuteungna. Nya sakuma pinter ulin oge. Ari dibongohan sarta diperpek kitu mah. Jajaka Karna nu rancing geus teh teu burung leungit budina ilang dayana. Manehna ngajengkang anu saterusna nangkarak bengkang dina taneuh garing anu garintul pinuh ku batu. Anu karasana kana sirah geus lain deui matak nyerina. Jaba jeung ngarasa reuwas we deui puguh dibongohan. Teu pupuguh, jojol aya gelap bukbek narajang kana badana. Nganadena we iteuk ruyung kawungna mah pageuh lengket didempet ku kelekna. Gawat abing. Ringkus tah kuda belau teh. Si kumis ngagorowok. Manehna teh batur sapaguruanna Ki Obing ngaranna Madraup. Pangabisana satingkat leuwih luhur tibatan Ki Obing. Bari manehna sorangan ngagentak ngubruk lawan. Nu katempona geus teu walakaya. Tapi manehna salah ijiran. Sakilat karena ngagurinjal dina gerakan belut ngaborengkal. Ngageser di tempat asalna. Hiu. Dampal leungeunna nu disangigirkeun ngahanca punduk Madraup. Datangna nyolontot poos disampakeun taneuh garing anu teu minge deui. Tarangna Madraup neungar taneuh. Irung ngadadak deplek sarta dua bibirna nu kedeplik teh ngadadak ngalelep. Anu teu lila ngaberehil deui kaluar kalawan geus ganti wujud. Jadi gublah gableh lir bibir badawang. Sarta getihna mah ngawor-wor lantaran huntu hareupna luhur handap maruragan aya kana opatna. Rupana bae nasibna Madraup teh henteu ngan ukur sakitu bae. Masih keneh aya tuluina. Lantaran kalawan teu katiten puguh manehna keur selang-seling teu eling. Heat teh ruyung kaung ngepeutak kana huluna. Pogo we Madraup nu kakaranguniang teh rek hudang ngadadak ti kusuruk dehuluna ngabeletuk saperti tadi. Anu antukna mah Madraup terus ngusak teu kuyak-kuyak. Lelembutan terus ngalayang duka ka mana enteupna. Tapi sidik nyawa namah aya keneh. Tembong renghapna ngoyageun kulit beuheung lebah lak-lakan. Mireungeuh siasatna gagal. Ki Obing katut tiluan baturna ngagentak muru bari ting kolebat ngalabar bedogna. Sareng karna nu geus nangtung deui kalawan sapinuhna aya dina kawaspadaan. Teu talangke. Manehna belesat we mapag busuh. Ruyung kawungna hiuk ngubeng kolebat. Nyamber bedogna Ki Oding. Tang. Bedogna meceleng. Kolebat deui ngahanca bedog si Busro. Sarua deui. Ieu oge meceleng. Lantaran pigeulangna ngadadak ngageter. Teu kuat nadah kahebatanana tanaga Karna nu memangna keur meujeuna buta tulang buta daging. Gileng Karna geus sian nolong rang kosong kolebat. Ruyungna ngahanca pigeulang si konon anu keur nyekel bedog kelapar. Dengan si konon ngadadak ngadeg-deg teu beda we teu lilineun. Celik bae bedogna murag. Hiu. Ayeuna mah ruyung kaung teh nyuruntul rek ngarojok beuteungna si Turkim. Nyaeta baturna keneh si konon, tapi si Turkim teueuh Cirebon.
manehna maher dina ulin sampiong, sakilat ngarebut, sakilat ngarempodkeun awakna, bari ngagilir nembongkeun ginggir. Hiu, bedogna rek nyabet beuteung, karena rikat cingkrak, mepeg pigelang lawan, bari ngahiukeun ruyungna kana cangkeng. Tapi si Turkim sakilat ngagilek, ngurilitkeun awakna, sedang bedogna nyamber suku musuh, karena ngaranyug oge. Yang harapan ulin si Turkim anu dipandangna aneh. Puguh manehna mah teu mantra-mantra acan, karena ulin sampiong anu dipiboga ku si Turkim. Nu gerakanana kacidalingasna sarta sasaranana lolobana ditujukeun kana suku nu jadi lawan. Sabot kana luncat ngepeskeun panarajang si Turkim anu rek ngababan suku. Bedog si Busro nu harita dicekel deui, kolebat ti hareup rek narok hulu. Sedangkeun bedog-bedogna si Konon jeung Ki Obing terus we deui ting hariuk ti kencak katuheunana. Teu wudu karna rada riweuh oge. Panonna cingceung dipake nitenan gerak-gerik nu jadi lawan-lawanna. Teu panjang mikir deui, sakilat manehna notogeun iteuk ruyungna kana dada si Turkin. Seolah-olah dipake talenan pikeun ngajaul ka tukang. Akibatna hebat oge. Badan karena ngabelesat ka tukang dina gerakan balik Bandung. Si Turkim ngejedag nang karak bengkang. Sedengkeun bedog-bedogna si Busro, si Konon, katut si Obing, kabeh naranceb kana taneuh. Teu ngalobakeun mikir, belesat. Badan karena melesat ka hareup. Tuk tuk tuk. Tilu sirah musuhna dihantem ku ruyung kawungna. Kolebat deui muru si Turkim anu harita kakarangun yang hudang. Ditajong bobokongna beletuk deui. Ruyungna ngahakan sirahna. Nu akhirna sakaligus opatan musuhna ngajarungkel ngajoprak teusik deui. Hulu-huluna kapepeg ku ruyung nahun. Red karena kamadraup nu harita kakaralilir tina kapaehanana. Keur nguniang rek hudang. Red kabatur-baturna nu geus ting jelopong. Red deui kakarna nu harita keur nyampeurkeun ka manehanana. Teu anta parah deui. Bolnyang we. Manehna ngacir geus poho di kalalakian. Ti babaranting bakating ku kacida ngarasa sieuna. Geus kauji yen saurang oge moal aya nu waniun ngalawan deui. Leos we karena ninggalkeun musuh-musuhna nu geus teu walakaya. Ngajingjing iteuk ruyung kawungna, leumpangna gura-giru lantaran geus hayang geura nepi ka imahna. Kakara oge meureun meunang sawatara lengkah mah. Ngadadak kadenge aya nu ngagorobas anu joalna ti sisi jalan nu pinuh kurungkun nu ngagigidig. Kakara ge karena ngalieuk, sakilat aya nu ngabelesat, tembong ngabarasat, ngaborelak, kasorot ku cahaya panon poe, melesat ngajojo beheung manehna. Kanca dangu sadayana, sanajan karena setengah ngalamun keur mikiran kajadian-kajadian nu kakarabieu ka alaman. Tapi gerakan refleksna geus bisa nunggulan gerakanana nu ngalebat tadi. Sakilat jeung we manehna luncat ka tukang. Celek. Manehna nincak taneuh bari geus ngawangun kuda-kuda nu saged pikeun nyang hareupan naon-naon nu sakira bakal ngabahayakeun kana dirina. Lebat. Dileg. Nu ngabarasa tadi teh ayeuna geus ngajirim mangrupa hiji manusia nu ngajangelek hareupeunana. Ngajaga ngahalangan jajalaneun bari sikapna pinuh ku ancaman. Bedogna nyilang hareupeun dada. Leungeun kencana nempel dina tonggong bedog anu seseukeutna mancok ka hareup. Tetela lain jalma nu ngabogaan maksud hade. Walah. Cengeus pisannya incu si Mursid teh. Teu beda we ti manuk walik. Ya teuing pangabisana mah. Nu ngahadang teh nya kakak. Panonna rutret nitenan sakujur badan karna. Boh ucap, boh petana. Jelas
nguntup nguyup naker. Karena ngaranjug kaget dumeh ieu jalma nu anyar pinanggih teh bet make nyahungeun yen incuna aki mursid. Oge mun ditilih pok-pokanana teu mustahil ieu jalma teh tangtu aya patula patalina nu teu hade jeung nu jadi akina. Geus cop we sangkaanana yen ieu mah lain baturna jalma-jalma nu tadi riributan jeung manehna. Teu sangka geuning Andika teh wawuh ka aki kaula. Karena nanya bari teu petot ngandung kawaspadaan. Kuda-kudana tetep tacan robah. Bah, wawuh mah hanteu. Ngan kaula nyaho yen aki Andika teh musuhna guru kaula. Tembel si nu ngahadang, sikepna tacan robah. Kutan teh musuh guru Andika. Tapi dah meureun jeung Andika mah taya pasualan naon. Aki kaula teh nya. Karena api-api teu surti kana maksudna ieu jelema. Musuh guru nya musuh muridna. Tembalna teu reugeus naker, semu-semu nu nyentak. Neuleuh sikepna karna nu bangun biko teh. Hatena beuki muncugug we ka luhur. Jadi kumaha tuh maksud Andika ayeuna teh? Pang nanghadang kaula. Karena tetelepek bener-bener nembongkeun peta nu bali lunaker. Walah. Nah, bodoh-bodoh teuing. Kaula teh rek bebera kanu jadi guru. Andika oge meureun tangtu rek bebela kanu jadi aki, karti. Kitu nya. Kaharti atuh. Beu teh teuing baraya. Karena nu tadi sikapna siga nu bodoh teh ayeuna mah jelas ngebrehkeun hiji tangtangan. Sanajan dina pasemona mah tetep we tenang, taya riuk-riuk nu ngandung nafsu. Sapasang panonna gular-giler nitenan gerak lawan. Ngadenge caritaan karena kitu, nu taya riuk-riuk bangun keder. Si nu ngahadang teh nu ngaranna Tayalian ti Darwita. Hiji pentolan nu kaitung moyan. Oge dinangkaruka mah nomor 2 ti Ki Jatun nyaeta nu jadi guruna. Neuleuh karena teu neuleung teh lain deui nimbulkeun nafsuna anu memang teu bisa dibendung deui. Kalawan teu ngalobahkeun diomong, bedogna ngahiuk nyampeuk ti gigir rek nigas kana beuheung. Tapi karena nu geus nitenan kumaha gerakanana nu jadi lawan, sakicep manehna ngalegotkeun badana bari dibarengan ku nyabetkeun iteu kruyungna. Tang. Dua pakarang diadu. Dampa leungeun karna karasa teu beda we ti nu sing sireumeun. Sedengkeun leungeun Darwita anu nyekel bedog nepi ka ngoleweng. Di dieu geus bisa kaukur kumaha tatandinganana ieu dua tanaga. Anu pikeun Darwita mah kacida ngaranjugna. Lantaran kumanehna geus kajudi kumaha kahebatanana tanaga nu jadi lawan. Tapi sanajan manehna ngaku yen tanagana aya di sahandapeun nu jadi musuhna, saeutik oge teu matak ngajadikeun leutik hate. Manehna terus we ngabubat babitukeun bedogna dina gerakan nu teu kurang-kurang matak bahayana. Tungtung bedogna jadi siga nu ngalobaan, suat siat ting korebat. Jadi ancaman pikeun ngahanca bagian-bagian anggota badan nu jadi musuhna. Sorana mani ngahiung teu beda we ti Bangbara. Matak nyentarkeun hate. Nu ayeuna geus mangrupa gulungan siga haseup nu rek neuribuleud nu jadi lawan. Hebat oge baraya. Terus tah keterukeun wewesen Andika teh ulah dikagok-kagok. Karena ngagero bari manehna oge ngubeng ngulinkeun ruyung kawungna. Nakis jeung males narajang teu eleh hebatna kunu jadi lawan. Deui-deui Darwita ngaranjug. Sakitu badan musuhna teh terus ditutup ku gerakan bedogna. Manehna masih keneh bisa nyarita, malah make jeung nangtang deui. Anu pikeun Darwita teh ayeuna mah taya deui jalan. Memang kudu ningkatkeun daya panarajangna. Lantaran lamun teu kitu dirina sorangan nu tangtu bakal kasoran.
sasat ngarandapan wiwirang di kolong catang, nya gede nya panjang. Jaba ti bakal kasurah ku balarea, oge tahang tu bakal menang sesendu tinu jadi guruna. Boro we, aya angkeuh rek bebela, tapi antukna kalah jadi jejebolan. Begituna bari ngagero setengah ngageberag nu jadi lawan. Gerakan bedogna diulinkeun jadi leuwih hebat. Tungtung bedogna ayeuna mah jadi siga anu mangpuluh-puluh teu beda we ti hulu oray anu rek macok. Terus narajang kana badan karna. Gigir luhur handap teh anu lowong. Estuning bener-bener badan karna teh rek diacak-acak pikeun dijadikeun perkedel. Tapi tetela musuhna teh lain bantrak-bantrakeun. Sanajan bener umurna masih keneh ngora, tetela manehna ngawasa pangarti nun lain lumayan hebatna. Gerakan bedog Darwita nu geus kakoncara hebatna teh teu mampu pikeun nandingan gerakan ruyung kawung anu kacida tapisna. Lamun teu bedogna nu dihantem, pasti sirah Darwita nu bakal jadi sasaran. Tapi kacida Darwita ngarasa kagetna. Waktu manehna geus aya 2-3 kalina ngalakonan balangah sarta leuwir teuing dina ngalakukeun luncat pikeun ngepeskeun panarajang. Ruyung musuhna kalah terus ngubeng di luhur. Padahal upama terus dihantemkeun kana sirah atawa kana badan manehanana, pasti bakal keuna. Tapi buktina nu jadi musuh teh siga pisan nu taya maksud pikeun ngabinasa. Ieu mah semu-semu ngulinkeun. Dina ngalawan teh henteu sanyana. Begituna pikeun Darwita mah jadi tambah-tambah matak panasaran. Asa pisan diheureuikeun ku nu jadi musuhna. Kalawan musirkeun tanagana, Darwita sakirat ngarobah pergerakanana. Bedogna nu tadi ngubeng di luhur teh. Kalawan sakicep geus nyamber ka handap rek ngababat suku nu jadi lawana. Karena teburu ngaranjuk oge, mireungeuh kahebatan nu jadi lawan anu datangna teu disangka-sangka. Manehna rek dijeuntan padaksa saumur-umur. Jahat, jahat. Karena riket ngajorelat ka luhur, sedengkeun ruyung kawungna kapaksa dibabukeun kana sirah Darwita. Darwita ngagentak, ngadangheuk. Bari satekah polah nyabetkeun bedogna dipake nakis. Sakilat ruyung kawung teh ngulawit robah sasaran dipake ngarojok dada lawan. Bareng jeung karna nincak di taneuh, badan Darwita ngajengkang ngarasa teu tahan dadana ditotog ruyung nahun. Anu antukna manehna agadebru. Ngan teu bayanang karak bengkang. Lantaran manehna rikat nunyelkeun bedogna kana taneuh. Lain ge murid kakasihna Ki Jatun nu dilelewek kontrak-kontrak Sumadra mah Cikupa geus kasohor, geus puguh dinang karuka, pakenjeng sarta Cihike Bangblas Kabungbulang manehna teh geus kakocap minangka hiji jago nu langka tandingna. Akhir-akhir manehna sabagai murid kahijina ngalaman ragrag ku budak satepak anu masalah deui. Lain bae dirina sorangan nu bakal nandangan wiwirang, tapi guruna oge pasti bakal kababawa. Komo deui ieu mah elehna teh ku karna pisan incuna Aki Mursid nu memang musuh gerotna Ki Jatun keur mangsa ngora. Musuh nu geus jadi satru kabuyutan. Atuh teu make ngalilakeun deui korejat we Darwita hudang kalawan sikapna leuwih galak tibatan tadi. Sia manehna rajang deui, tapi karena nu memang manehna oge ngarasa leuwih nyaah kana dirina. Sakali ieu mah mapag panarajang musuh teh henteu dibawa ulin. Ruyung kawungna bener-bener mangrupa hiji pakarang anu hese di ungkulanana. Penuh ku gerak tipu. Nu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Anu daek teu daek, Darwita jadi kawalahan oge. Mimiti manehna ngarasa seber. Barang geus aya 2-3 kalina tungtung ruyung kawung nu jadi lawan, esduning teu disangka-sangka pisan datangna. Mimiti ruyung teh rek nyamber sirah. Darwita rikat nakis ku bedogna, tapi kalawan kacida matak ngaranjugna,
sakilat karena nakis kuleungeuna. Sedangkan ruyung kaungna terus nyuruntul rek notok dada. Darwita ngejatkeun tak-takna dibarengan ku nyabetkeun bedogna nu diincar iga burung musuh. Tapi karena kalawan sajorelat jingkrak kagigir bari ngababukeun ruyung kaungna. Darwita kesit narik deui bedogna anu saterusna rek nobros beuteung. Karena teu eleh kesit bari luncat ngaliwatan bedog leungeun kencana mepeuh pigeulang sedangkan ruyung kaungna ngahiuk notok iga burung anu tumerapna ka Darwita geus teu bisa naon-naon deui. Iwati manehna kudu pasrah. Tungtung ruyung kawung ngaketruk kana iga burungna anu antukna. Manehna ngajaul bari ti buruel buncelik. Iga karasan asa potong sedeng rasa seueuh nyelek kana angeunna. Anu sanajan teu ngutahkeun getih oge. Tapi eusi beuteungna anu memang geus dipinuhan ti isuk mula teu burung ngaburusut kaluar deui. Tapi Darwita masih keneh tacan ngarasa boboleh. Sanajan wawanena mah geus mabur leuwih ti satengahna. Manehna rikat hudang deui anu saterusna nyamberkeun bedogna rek ngahanca iga lawan. Karena ngageser kalawan teu disangka-sangka leungeun kencakarna ngapelesat kana dada lawan dina gerakan cara dinoktrok. Anu daek teu daek Darwita kapaksa ngalengak sarta ngalaman utah uger deui bae. Malah sakali ieu mah leuwih hebat lantaran manehna ngutahkeun getih hirup lalamaran. Salah Andika teu beunang disabaran. Karena ngagentak nyampeurkeun anu jadi lawana heg ku manehna dicengkatkeun sina diuk disarandekeun kana tuurna. Dadana diurutan bari getih nu ngalemerina salah-salah sungutna teh dibersihan. Geus kitu regeyang ku manehna dipangku dibawa kanu ieuh sok digolerkeun. Moal nanaon baraya engke ge Andika sehat sabihara-sabihari deui. Andika mah teu nyaho diringeus atuh da. Sakitu kaula ngan sakadar ngalawan bari teu terus jeung hate. Tapi Andika mah kalah siga anu rek mateni. Karena nyarita deui sanggeus neuteup sakedeung ka musuhna nu keur haharagungan keneh leos we. Manehna indit deui ti dinya maksudna rek gagancangan balik ka imahna. Saeutik oge manehna teu mireungeuh yen ti tadi oge aya nu ngawaskeun ka manehanana. Nyaeta si Turkim nu keur waktu tadi ngabantuan Ki Obing milu ngahurup ka manehanana. Sanggeus kana jauh sarta geus teu katenyo regeyang we Darwita teh ku si Turkim dipanggul nu maksudna rek dibawa balik ka imahna. Atuh karna ti tadi oge teu luak liuk deui ka tukang. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen Darwita teh saterusna mah dipanggul ku si Turkim dibawa ingkah ti dinya. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.